Saatnya Canggih God. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nangagere ceuli aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis peuting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam, terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakating ku pelem teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem nangagere ceuli, 2 poe 2 peuting anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen caparat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya Mbak? Sampun telas mas. Iya, memang harus pakai gelas atau Mbak. Mboten wonten mas. Betul, memang saya suka pakai santan Mbak. Dasar sinting ya. Loh, kok tahu nama saya Ginting sih Mbak? Dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya, itu Mbak. Selain cendol, saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan Pak, ngan hanjakal. Hanya ka kunaon atuh? Muhun Pak hanjakal abdi teh ningali aya bapa di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap Bos. Kang Deden, itu hayamna kalabur. Mana? Kan bae ada mau kemana-mana. Pan alamatna ge di saku urang kene. Nah, koreng teh beut hidungnya, Pak. Apanaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak, kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heueuh, ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sakaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasa anu ngarasa asri lamot biwet teh ni Nya euy Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poe. Ayo atuh nini yo. Ulah atuh cium dewek Ini kumaha rasana Dan men. Tapi kayak anak nih rasa teh aya nu melagdi nanti koro uing Puguh nini ge kereuwas ieu teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya?